Mane bener nya lain hoak gitu menang bantuan deuh hayang menang bantuan teh deuh nya duh yeudeng lah persiapan tayeuna atuh kudu percaya atuh urang teh tah kitu nya begini nasib jadi bujangan kemana-mana tak ada yang larang hati pun riang dan senang punten hati senang walaupun punten mangga weh aduh Cidar meni serius gitu keur naon atuh iya jadi isuk teh abdi teh rek nyokot BLT alias bantuan langsung tunai lumayan pan menang bantuan halus atuh nya tah sementara isarowek tuh tinggal jadi abdi teh ayeuna teh nuju kekerot je oh kekerot teu sapira da pemelihara rese kieu duh ieu meni nyiksa pisan lamun seglain keur pakeun waroreami teh nyiksa jeung gede-gede teh soekna tuh ampun ya aduh geus satojos deui wae nu ka 10 kali aduh ampun alah ya aduh yeung jembling ieu kana kokon aduh ampun hese teuing assalamualaikum Waalaikumsalam Idar nuju naon ari papi puguh ge ieu tuh tingali papi teh tadi gejaos deui ku jarum nama deka mana atuh ari papi ieu Idar isuk teh papi teh rek upacara ieu saragam papi calanana soek jadi wayahna we ieu teh papi teh kudu menerkeun calana ieu nu soek ieu eta teh kitu nya jadi papi teh ieu teh Idar keur kekerod ahiu muriang alah usah aduh isukan aduh kudu ke kantor tapi iya saragam soek aduh kudu dibenerkeun heula tuh calah tingali aduh kudu dibenerkeun heula butuh mangkaning lo aduh hulu jangar aduh galah hulu aduh ieu kudu dibenerkeun ame kaburu dipake isukan sampurasun rampes aduh Idar aduh kunaon ari akang ka dibaguded kitu iya muriang panas diri coba hulu jararangar aduh mun seug lain pakeun isuk mah da moal digawean ieu teh sarekeun atuh ai keur gering mah Idar ieu teh baju
dinas keur pakeun isuk ka kantor ya soek tuh kudu dibenerkeun. Ieu teh keur kekeron Idar, aduh. Keur kekeron. Dari hulu, aduh, anjing.